Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Inna Allah ta'ala sayaktosna Allah ta'ala amaroni meta marentah Allah ka abdi bi mudaratin nasi kana ngurilingan manusia kama seperti marentah kama amaroni seperti marentahkeun Allah ka kami bi iqamatil faraidi kana ngadegkeun pirang-pirang fardu. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Dailami Imam Dailami an Aisyah katam piti Sayyidatina Aisyah. Allah ta'ala sayaktosna Gusti Allah ta'ala ja'ala eta ngajadikeun Allah makana perkara yakhruju anu kaluar ieu ma min ibni Adam tina bujurna anak Adam masalan kana hiji contoh li dunya pikeun dunya. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Baihaqi Imam Baihaqi. Allah ta'ala sayaktosna Gusti Allah ta'ala jawadun eta dat anu loba bageuranana yuhibbu anu mika cinta Allah al-juda kanu bageuran wa yuhibbu sareng mika cinta Allah ma'a liyal akhlaqi ka pirang-pirang anu luhur akhlakna wa yakrahu sareng mika ngewa Allah sab sapaha kanu tukang ngahinakeun kana itu akhlak. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Nuaim an Ibni Abbasin katam piti Ibnu Abbas. Allah ta'ala sayaktosna Gusti Allah ta'ala radiya eta mikarido Allah lihadihil ummati kana ieu umat al yusra kana kagampangan wa kariha sareng mika ngewa Allah al usra kana kahesean. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis At-Tabrani Imam Tabrani an Mujajjin an Muhijjin bin Auda. Allah ta'ala sayaktosna Gusti Allah sa ilun eta anu roskeun kula ra'inin ka tina perkara istar'ahu anu ngangon ieu si ra'in kana emak ahapido nah ngariksa ieu si ra'in zalika kana emak amdoya'ahu atawa noler-noler ieu si ra'in kana emak hatayus ala sehingga ditanya saha rajul hiji lalaki an ahli baitihi ti ahli imahna ieu si ra'in atawa si rajul. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Hibban an Anasin katam piti Sayyidina Anas. Allah ta'ala sayaktosna Gusti Allah ta'ala kata baita nuliskeun Allah fi umil kitabi dina umul kitab qabla ayakhluqa samemeh yen nyiptakeun Allah as-samawati kana pirang-pirang langit wal arda sareng bumi. Innani sayaktosna kami ana tegasna kami ar-rahmanu eta pangeran khalaqtu nyiptakeun kami ar-rahma kana kanyaah wa syaqaqtu sareng ngabeulahkeun kami laha kana rahmah asma'a kana jenengan min ismi tina jenengan kami paman mangkari sajalma wasolaha eta nepungkeun ieu man kana rahmah wasolatuhu tah pasti nepungan kami kana kaaman waman sareng ari sajalma koto aha eta megatkeun ieu si man kana rahmah koto tuhu tah pasti megatkeun kami ka itu si man. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis At-Tabrani Imam Tabrani an Jaririn katam piti Jarir. Innal mu'mina sayaktosna anu iman layan jusu eta henteu najis eta si mukmin. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. Allah ta'ala sayaktosna Gusti Allah ta'ala lama khalaqa eta samangsa nyiptakeun Allah al-khalqa ka makhluk kataba tah nuliskeun Allah biadihi kalawan kakawasaan Gusti ala nafsihi kana zatna Allah inna rahmati sayaktosna kanyaah kami taglibu eta ngalindih ieu rahmati godobi kana bendu kami. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Majah an Abi Hurairah katam piti Abi Hurairah. Inal mar'ata sayaktosna hiji awewe tukbilu eta madep ieu mar'ah bi surati syaitanin dina bentuk setan wa tudbiru sareng nukangan ieu mar'ah bi surati syaitani dina rupa setan. Kaidza ra'a tuluy di mana-mana ningali saha ahadukum salah sahiji di antara aranjeun imro'atan ka hiji awewe fa'ajabathu tuluy ngagetkeun ieu imro'ah ka ahad palyati tah kudu datang ieu ahad ahlahu ka ahlina atawa ka pamajikanana ieu si ahad fa inna dzalika tah saenyana itu ya'ti ahla
ya ruddu eta nolak ieu dalik makana perkara pinapsihi anu aya dina hatena ieu si ahad. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Muslimun Imam Muslim. Innallaha ta'ala sayaktosna Gusti Allah ta'ala layang zuru eta yakin ngahukuman Allah ilal kafiri ka jalma kafir. Wala yang zuru sareng moal nulungan Allah ila mujhi ka jalma anu tukang memewahan. Walaqad hamalat jeung yakin mawa saha Sulaimanu bna Dawuda ka Nabi Sulaiman. Walaqad hamalat jeung yakin mawa Sulaimana bna Dawuda ka Nabi Sulaiman ibnu Daud naon arihu angin. Wahwa sareng ari itu Nabi Sulaiman muttaqiun eta anu cingogo. Jiba tuluy ujub Nabi Sulaiman. Wahtala jeung kumende Nabi Sulaiman pinapsihi dina hatenan pinapsihi dina manahna ieu Nabi Sulaiman paturiha tuluy dialungkeun ieu Nabi Sulaiman alal ardi kaluhureun bumi. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa'at Tabrani Imam Tabrani wallahu a'lamu bissawab.